Teraskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu sareng disunatkeun pisaumi dina puasa naon salah satu asya'a tilu pirang-pirang perkara. Ahaduha ari kahijina itu salasah takjilul fitri eta gagancangan buka. Intaha koko tegesna lamun geus narima nyata naon guru busamsi surupna panon poe fa insaka maka lamun mangmang soim fala yuajjilu tah ulah gagancangan soim al fitro kana buka. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ay yuptiro yen buka itu soim ala tamarin netepan kana korma. Wa illa jeung lamun teu itu tamar pamain tah kucai. Wa yustahabu pisaumi lapad pi anu aya dina lapad pisaom eta teh makna sababiyah. Jadi hartina disunatkeun ku sabab puasa gitu. Maka sunnah tilu perkara. Nu kahiji kudu gagancangan buka. Gagancangan buka teh lain ti lohor keneh. Maksud gagancangan buka teh lamun geus nyata surupna panon poe gura-giru buka. Kumaha lamun mangmang ieu teh geus surup atawa acan, maka eta mah ulah buru-buru buka. Tuluy sunnah bukana teh ku korma. Kumaha lamun eueuh korma? Ku cai we eueuh korma mah. Tingali jajaran ka-7 ti handap. Qauluhu yustahabu pisaum. Ay bisababihi tegasna ku sababna itu saum. Wali ajlihi jeung karena arah-arah itu saum. Papi maka dilapad pina li sababiyah eta tetep pikeun makna sababiyah. Tuluy kahanapna aya payustahabu deui aya teu? Payustahabu maka disunatkeun pisaumi dina puasa naon umurun pirang-pirang perkara kasiratun anu loba. Katarki syahwati saperti tinggal syahwat. Allati anu latu betilu anu teu ngabatalkeun ieu allati as-sauma kana puasa. Kasamir riyahini saperti ngameuan sesengitan. Wan nadri jeung ningalian ilaiha kana itu riyahin. Li anna dzalika karna saestuna itu samir riyah taropuhu eta taropuhun eta ngalap seungit. Wa huwa jeung ari ieu dalik layunasibu eta teu mantesan ieu dalik al hikmata kana hikmah al muradata anu dimaksud minas saumi tina puasa. Wa tarki nahwi hajmin jeung tinggal saumpama dibekam kapasdin seperti diserot getih diala getih. Li anna dalika karna saestuna itu hajmin nahwi hajmin
yud'ifu eta ngalemahkeun ieu nahwi hajmin hu kasoim parubama ahwaja jeung rajeun mikabutuh itu nahwi hajmin hu kasoim ilal iftori kana buka wa hadza jeung ari ieu li anna dalik yud'ifuhu fil hujumi eta tetep dina hujum pirang-pirang diala getih wa ammal hajimu jeung anapun ari hajim parubama abtoro eta rajeun buka ieu hajim biwusuli sayin kusabab tepina perkara ila jaupihi kana lingliangan soim biwasitoti masil mahjamati kalawan pelantaraan nyerotna tempat di ala getih wa hadza jeung ari ieu li anadalika huwa eta riyada al muradu eta nu dimaksud min hadisi abtoro tina hadis lapad abtoro buka sa al hajim jalma anu ngebekam wal mahjumu jeung anu dibekam aya ta'arada tegasna ngasongkeun atawa madepkeun ngasongkeun ieu hajim wal mahjum lil iftori kana buka walaisa jeung lain naon al muradu anu dimaksud abtoro eta buka itu hajim wal mahjum bil fi'li kalawan nyata eta sunahna tuluy wa tarki dauki amin jeung tinggal ngasaan kadaharan aw ghairihi atawa lian ieu daok haupa wusulihi karena sieun tepina itu to'am ila hal kihi kana tikorona soim illa lihajatin kajaba karena ya butuh wa tarki alkin jeung tinggal nyapek bifatil aini kalawan patah aina ae madgin tegasna nyapek wa amal ilki jeung anapun ari lapad ilki bikasriha kalawan kasroh aina pal ma'luku eta perkara anu dicapek naon capek teh gayem nya kalabani seperti cai susu li annahu karena saestuna itu alkin yajma'u eta ngumpulkeun ieu alkin arroiko kana ciduh fa in balaa tuluy lamun neureui si soim jalma soim hu kana itu roek abtoro tah batal itu soim fi wajhin mungguh jalan doipin anu lemah wa in kana jeung najan bukti naon al mutamadu kaul mutamad annahu eta saestuna jalma layap turu eta teu batal itu jalma wa in alqa jeung najan nibakeun jalma hu kana roek atosa tah ngadahagakeun itu alqa hu kajalma kasoim wakag tisalihi jeung saperti adusna jalma an hadasin tina hadas akbaro anu gede lailan dina waktu peuting jadi lamun adus peuting cenah gitu liyakuna supaya bukti ala taharatin eta netepan kana susuci min awali saumihi tina mimiti puasana jalma wa qauluhu inqaba fitrihi
dina sabada bukana jalma maca kana lafaz Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu dahabat doma'u wabtalaitul uruku wasabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi a'anani pasumtu warajaqani fatartu Allahumma wafiqni lisyami wa balagna fihil qiyama wa a'inna alaihi wan nasu niyamun wa adkhilnal jannata bisalamin. Tuluy deui tina sawarehna pasunatan teh wa iksarihi jeung ngalobakeun si shaim min tilawatil qur'ani tina maca Al-Qur'an wa mudarasatihi jeung ngadaresna ieu Al-Qur'an bi ayaqra'a ku saperti yen maca shaim ala ghairihi kalian shaim wa yu'idu jeung ngabalikan saha al-ghairu batur ma kana perkara qara'a anu maca ghairhu kana ma au al-awwala anu kahiji li anna jibrila karna saestuna jibril kana eta bukti itu jibril yalqa eta nepangan jibril ka nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadana dina bulan ramadan payudarisu tuluy ngadares jibril hu ka kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam al-qur'ana kana al-qur'an hatta yan saliho sehingga yen akhir itu Ramadan nepi ka akhir Ramadan wala yaridu ala qiraati jibril wala yaridu jeung teu datang ala qiraati jibril kana macana malaikat jibril naon anal malaikat saestuna malaikat lam tu'to eta teu dipasihan ieu malaikat fadilah tahibdil qur'ani kana fadilah ngahapal Qur'an li annahu karna saestuna itu jibril kana eta bukti itu jibril yang dulu eta ningali itu jibril ila lauhil mahfudi kana lauhil mahfud payaqra'u maka maca itu jibril fihi dina lauhil mahfud jadi maca Quran sawarena sunat tadinya wa tikafihi jeung sunah i'tikaf shaim fi ramadana dina bulan Ramadan siaman terutama fil asril akhiri dina 10 anu akhir minhu tina Ramadan littibai karena anut ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wali rajai ayu sodipa jeung karena ngarep-ngarep yen meneran jalma Lailatul Qadri dina wengian Lailatul Qadar fa innaha maka saestuna itu Lailatul Qadar munhasiratun eta anu narima karingkas fihi dina itu asril akhir ing dana mungguh urang sadaya wa mubadaratihi jeung gagancangan shaim li iksari shadaqati pikeun ngalobakeun sedekah li annahu karna saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana eta bukti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadama eta pangbageurana perkara yakunu anu bukti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana eta tetepna bulan Ramadan wabil jumlati jeung kalawan sagemlenganana payuk siru maka ngalobakeun shaim fihi dina Ramadan min amalil khairi tina pirang-pirang amal hade li annal amala karna saestuna amal yudo apu eta ditikal-tikal ieu amal fihi dina Ramadan anil amali tina amalna fi ghairihi dina lian Ramadan min baqiyati suhuri tina sasesana pirang-pirang bulan wasani jeung ari nu kaduana
takhirus sahuri eta ngahirkeun sahur malam yaqa dina salagin tetumiba itu takhir pisakin dina kamangmangan palayu akharu maka ulah diakhirkeun itu sahur wayah sulu jeung hasil naon as-sahuru sahur biqalilil akli ku saeutikna dahar wasurbi jeung ku saeutikna nginum. Nomor kadua sunah puasa teh sunah ku sabab puasa teh nyaeta ngahirkeun sahur sunah diakhirkeun kitu sote lamun teu matak tumiba dina kamangmangan atuh lamun matak tumiba dina kamangmangan mah ulah diakhirkeun sahurna malah hasil bae sunat sahur teh ku saeutikna dahar saperti sahuap sangu atawa sergot cai cukup eta teh. Qalu tahiru sahur wa kadzalika al-sahur wa kana al-aula lil musannif atasriu bihi fa innahu majmal istihbabihi li khabari sahihain. Hadisna ieu tasaharu kudu gawe sahur aranjeun kabeh. Fa inna fis sahuri maka saestuna eta tetep dina sahur barokatan ari aya barokah. Wali khabaril hakim fi sahihihi istainu kudu nyuprih tulung aranjeun kabeh bitoamis sahari kana kadaharan sahur ala siyamin nahari kana puasa dina waktu beurang wa bi qailulatin nahari jeung menta tulung aranjeun kabeh kana qailulah na waktu beurang takdirna kaditu istainu biqailulatin nahar ala qiyamil laili kana ibadah waktu peuting wa yadkhulu jeung asup naon waktuna sahur binisfil laili kalawan satengah peuting tengah peuting pal aklu maka ari dahar qoblahu dina samemeh nisfil lail laisa eta lain itu aklu bisahurin eta sahur palatah sulu maka teu hasil bihi kalawan itu aklu naon as-sunnatu sunnah pal hasilu maka ari kesimpulanna anna sahuro eta saestuna sahur sunnatun eta sunat wa tahiruhu jeung ari ngahirkeun itu sahur sunnatun eta sunat uhru anu sejen wa yusanu jeung disunatkeun naon takribuhu ngadeukeutkeunna itu sahur minal fajri tina waktu fajar biqadrima kalawan saukuran perkara yasau anu mahi ieu ma qiraata khamsina kana maca 50 naonana ayatan ayatna 50 ayat kurang lebih 10 meniteun nya 15 menit nah wa takhiru sahuri jeung ari ngahirkeun sahur min khosoisi hadil ummah eta tetep tina kahususiahan ieu umat bidalili kalawan dalil anal umama saestuna pirang-pirang umat aseboy kota anu ti heula kanu eta bukti ieu umam yakuluna eta dalahar ieu umam qabla antanamu dina samemeh yan sarare itu umam wa kana jeung bukti yahrumu eta haram alaim ka itu umam naon al aklu dahar wasurbu jeung nginum min waqtil isai timimiti waktu isya aw bin naumi atawa kalawan sare walau qabla waqtil isai jeung najan dina memeh waktu isya balkana balik tari hukum balkana balik tabukti itu hukum kadalika eta saperti itu haram pisodril islami dina mimiti Islam qaulu malam yaqo pisakin palayu akharu malam yataratab tegasna dina salagih teu natrat
Alat tahiri kana ngahirkeun naon wukuuhu tumibana jalma pisaki dina kamangmangan bi ayat tarodada ku saperti yen mangmang jalma pi baqoil laili dina tetepna peuting wa adamihi jeung heuteuna itu bako palayusanu maka teu disunatkeun naon at-tahiru ngahirkeun hina idin dina nalikana itu ya taroddad balil abdolu balik taari anu leuwih utama tarkuhu eta tinggalna itu tahir lihobari sahihain karena hadis Bukhari Muslim da kudu ninggalkeun anjeun ma kana perkara yuribu anu ngamangmangkeun itu ma ka anjeun ilama kana perkara la yuribu anu teu ngamangmangkeun itu ma ka anjeun wa yahilu jeung halal naon atasahuru gawe sahur walau maasaki jeung sartana mangmang fi baqoil laili dina tetepna peuting li anal asla karna saestuna asalna baqouhu eta tetepna itu lael payasihu maka sah naon saumuhu puasana shaim. Jajaran katilu aya hadis Ibnu Hibban eta tasaharu kudu gawe sahur aranjeun kabeh walau bijur atimain jeung najan ku sargot cai wa yusanu jeung disunatkeun naon kaunu buktina itu sahur mimma eta tina perkara yundabu anu disunatkeun naon alfitru buka alaihi netepan kana emma. Jadi lamun buka sunatna ku eta perkara maka sahur oge sunatna ku eta perkara. Wasalisu jeung ari anu katiluna tarkul hajri eta ninggalkeun anu goreng ay al-fahsi tegasna anu goreng minal kalami tina omongan al-fahisi anu goreng payasunu maka ngaraksa saha as-shaimu jalma nu puasa lisanahu kana lisana shaim anil kidbi tina ngabohong wal gibati jeung tina ngagibah wa nahwi dalika jeung saumpamana itu kadib wal gibah kasatmi seperti nyarekan pamengnya kudu nama eureun tadi dinya teh wa in satama jeung lamun nyarekan hu kasoim saha hadun hiji jalma palyakul tah kudu ngucap soim marotaini kalawan dua balikan aw salasan tawa tilu balik kana lapad ani saestuna kuring soimun eta anu puasa imma bilisanihi boh kulisana soim kama saperti perkara qala anu ngucapkeun nu ngadawuhkeun kana masa Nawawi fil adkar na kitab al adkar biqalbihi atau dina hatena shaim kama seperti hukum naqala nu geus nukil kana masa Rafi'i Imam Rafi'i anil a'immati katampi ti pirang-pirang imam waktu soro jeung ngawungkulkeun itu Ar-Rafi'i alai kana manukila nomor katilu pasunatan ku sabab puasa teh sunah ninggalkeun rupa-rupa kagorengan. Kali deui. Sunah ninggalkeun rupa-rupa kagorengan seperti ngaraksa tina omongan goreng, bohong, gibah, nyarekan batur. Naon ari bohong? Bohong teh ngabejakeun perkara anu sulaya jeung buktina. Ari gibah mah ngabejakeun perkara anu akur jeung buktina. Qauluhu payasunu shaim lisanahu nadban tegasna kalawan sunnah min haitsus saumu tina arah-arah saumna wa in kana jeung najan bukti
itu yasunus shaim wajiban eta wajib bidatihi dina datiyahna dina datna itu shaim yasunus shaim kama maro qaluhu anil kadzibi ae anil ihbari tegasna tina ngabejakeun bima kana perkara yuhalifu anu nyulayaan ieu ma alwaqi'a kana buktina wa qalu wal gibah jadi ngaran bohong teh al ihbaru bima yukhaliful waqi ngaran gibah allati anu huwa anu ari itu allati dikruka eta nyaritakeun anjeun ahoka kadulur anjeun bima kana perkara yukrihu anu mikangewa itu aho walau bima jeung najan eta tetep kalawan perkara pihi anu aya di itu aho walau bihadratihi jeung najan dihareupeun aho wahia jeung ari itu gibah minal kabairi eta tetep tina sawareh pirang-pirang dosa gede fi ahlil ilmi dina hakna ahli ilmu wa hamlatil qur'ani jeung ti hafal Al-Qur'an ti jalma anu hafal Qur'an. Jadi lamun maneh ngagibahna ka ajengan umpamana ngagibahna ka tahfid hafid Qur'an da teh dosa gede ngagibah ka dinya ngomongkeun ajengan ngomongkeun ulama wa minas sogoiri jeung eta tetep tina pirang-pirang dosa leutik pihaki goirihim dina hak lian itu ahlil ilmi wa hamlatil Qur'an tinggal Malikiyah jeung mungguh Imam Malikiyah minal kabairi eta tetep tina sawareh pirang-pirang dosa gede. Jadi lamun ngagibahna kasalian ahli ilmu jeung ahli hafid Quran maka eta masukna dosa leutik gitu. Lamun ngomongkeunana ka ahli ilmu dosa gede. Mutlaqan barina mutlak walau lam yakun jeung najan teu bukti bidamiha dina nyacadna itu gibah naon illa qauluhu kajaba Allah taala ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh lakapa tah cukup itu qauluhu ayuhibbu naha mikarasap saha ahadukum salah saurang aranjeun kabeh ayakula kana yen ngadahar itu ahad lahma akhihi kana daging dulurna itu ahad maitan bari bangke pakarihtumu tuluy mikangewa aranjeun kabeh kana itu lahmu lakapa malah aya hadis deui kieu waqad waroda jeung nyata datang naon lapad annali abwabis samai annali abwabis samai saestuna eta tetep pikeun pirang-pirang lawang langit hujaban ari pirang-pirang hahalang yuraduna nolak yarduna nolak itu abwabus sama amala ahlil kibri kana pirang-pirang amalna ahli takabur wal hasadi jeung ahli hasud wal gibati jeung tukang gibah dihalangan ditolak wa in satamahu ahadun palyakul tah kudu ngucap si soim marataini awasalasan ini soimun umpama urang teh keur puasa ari heg aya nu nyarekan maka sunnah keur urang ngucapkeun lapad ini soimun sabaraha kali 2 kali heg 3 kali teu nanaon naha ngucapkeunana mah rek kulisan sakumaha dawuhan Imam Nawawi dina Adkar umpama teu sieun ria atawa ku hate
lamun sieun ria. Sakumaha pendapat Imam Rafi'i. Naon tujuanna ngucapkeun inni soimun? Ngucapkeunana inni soimun teh supaya urang kajaga ulah malikan nyarekan deui gitu. Tingali qauluhu wa in satama. Saba tegasna nyarekan. As-soima kajalma anu puasa. Saha ahadun hiji jalma minan nasi ti jalma-jalma alhamki anu kumprung. Wa qauluhu palyakul nadban tegasna kalawan sunnah. Wa qaulu marataini aw salasan bal salasan wa huwa jeung ari salas afdalu eta leuwih utama. Wa qauluhu inni shaimun wal gordu jeung ari nu dimaksud ari tujuan nu dimaksud min dalika tina itu qauluhu inni shaimun jajru nafsihi eta nyegah dirina shaim anil musa tamati tina males nyarekan fa innaha maka saestuna musatamah rubbama taharokat eta rajeun robah ieu nafsihi laha pikeun itu musatamah ing dasat mil goiri dina nalika nyarekanana batur. Wa fihi jeung eta tetep dina itu qauluhu ana soimu inni soimun aidon deui jajrul goiri ari nyegah batur anisatmi tina nyarekan. Tuluy kahanapna ce eta lakin hada khosun bil qaulin lisan dunal qalbi lain hate wa qaulu amma bilisanihi ai in lam yakhab tegasna lamun teu sieun jalma aria kana ria. Wa qauluhu au biqalbihi ay in khopa lamun mikasieun soim tawa jalma hu kana ria. Wa yusanu jeung disunatkeun ingda adami khaufi ria dina nalika teu aya sieun ria naon al jam'u ngumpulkeun bainahuma antara lisan jeung qalbu. Wa yahrumu sareng haram naon siamu khamsati ayamin puasa dina 5 pirang-pirang poe. Al-idani tegasna lebaran 2. Saumu yaumi idul fitri tegasna puasa dina poenan idul fitri. Wa idul adha jeung dina idul adha. Wa ayyamit tasyriki jeung dina pirang-pirang poe tasrik. Wa hiya jeung ari itu ayyamut tasyrik as-salasatu eta tilu poe allati anu ba'da yaumin nahri anu tetep dina sabada poenan lebaran. Haram puasa dina 5 poe. Hiji dina Idul Fitri, 2 Idul Adha, 3 poe tasrek 3 poe 11, 12, 13. Qauluhu al-idani payahrumu maka haram naon saumuhuma puasa dina itu idani bil ijma'i kalawan ijma' al-musnadi anu disarandaikeun ila nahyihi kana panyarek Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khabari sahihain. Wa qauluhu ayyamut tasyrik sumiyat bidalika sumiyat dingaranan itu ayam bidalika ku itu tasyrik litak didihim karena ngadengdengna jalma-jalma Allah ma kana daging piha dina itu ayam tasyrik bisyirqati kalawan panas panon poe allati anu hiya anu ari allati asyamsu eta panon poe. Payahrumu maka haram naon saumuha puasana itu tasrek linnahyi karena ya panyarek anhu tina itu saum kama rawahu Abu Dawud fi Sahih Muslim. Ayamu mina
Ari pirang-pirang poe mina aya muaklin eta pirang-pirang poe barang dahar wasurbin jeung nginum wa zikrillahi jeung dikir ka Allah taala. Wahia sareng ari itu aya mutasyrik salah satu eta tilu poe alati anu ba'da yaumin nahri anu tetep dina sabada poenan mencit. Wadahabat jeung berpendapat saha al-a'immatu pirang-pirang imam salah satu anu tilu ila annaha kana saestuna itu yaum mutasyrik isnani eta dua poe ba'da yaumin nahri dina sabada poenan lebaran.